warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana tepang desa simkuring rahmat anu sunarya. Dina waktu ayeuna kalarasan simkuring sakantenan sareng pun lanceuk Kang Yudi Letoy ngarencangan anjeunna syuting video klip single mungaran anu judulna teh pas pisan sareng nami ieu lokasi Curug Ceret. Identik pisan. Eta teh mun telepat mah anu nyiptana teh saha? Pangapunten Bapak Saha? Apih Tatang KS almarhum. Nah, anu diciptakeun ku almarhum Apih Tatang KS. Luar biasa. Jantan itu hak cipta duaan teh da kumargi kusum kuring lagamna. Oh, lagamna ku Ayudi. Iya, di Wah, mana ade. gitu. Adenya Almarhum Apih Tatang KS mah masih anak teh rumpaka lagamna teh mun sajalan. Coba cara ku Ayudi lah geunah mamanis. Alhamdulillah. Baik pisan. panginten almarhum teh di antawisna mah eta teh etang-etang janten warisan. Ngajimatan, Ngajimatan. Ka generasi nanoman Sunda sabada anjeunna nya luar biasa ti tinggal anu kedah di ku Ayudi diteraskeun tapak lacakna dina bidang seni Sunda, pop Sunda. Lestarikeun. Anu salajengna ieu ngahaja ya da karasan nuju ngarariung ieu pengelola objek wisata Curug. Kuring atau senang. Saha eta? Wastana teh Abang Asum. Abang Asum. Aberi. Bacir, Didin, Om Dini di samping. Alhamdulillah tepat. Amin. Alhamdulillah. Abah, abi teh sekedap ya sambil istirahat kalis. Saya Abi teh hoyong uninga ya. Panginten nu ngawitan di mana atanapi kumaha cariosna atanapi kasangkutan aya nami ieu Curug Ceret. Cobi Abah. Danten kieu upami dibukakeun mah Curug Ceret teh panginten ceret ka jalan. Danten upami aya nu ngalangkung ka dieu teh biren heula. Biren kadang-kadang malibir sieun ka ceretan. Ini larian jalan golongkrang anu teu ceret. Nah, halus pisan gitu. Leres. Danten eta silsilah nama. Dan disebutkeun Curug Ceret istilahna ku para sepuh kaluhur. kapungkur. Danten kapungkur teh sepuh-sepuh abdi ieu sadayana. Nya abdi teh tenten generasina oge. Sok piara, lestarikeun, jaga. Jadi ulah sampai ka dirusak pakai itu. Wajar lah. Danten ieu dipiara ku generasi-generasina. Disebutkeun ayeuna ceret we Anu salajengna apa? Aya program naon? Kumargi ieu katinggal aya perubahanana Drastis. tapi pisan nya drastis gitu. Tapi ka kapung nuju sakola ka dieu tapi teh can kieu gitu. Kapung teh cing cobi apa? dan program nama abah teh bade ditata mung ari ditata nama masih eur da ai leuweung mah pengen tetep leuweung gitu Nungtut ya bah, nungtut bertahap gitu da upami ditata pesat mah aduh geuningan ayeuna mah ieu mah sambil berjalan dina tepik ieu ya panginten ieu para naon rekan gitulah mereka nu sami ngarojong juga dari para pamanak tak harus bah jadi nya meureunna nama baikna lah dijaga mah itu leuweung tetep leuweung urang ngejogkeun tapi bermanfaatkeun lingkungan urang sarerea gitu Pak Ustaz. Abah eta sae pisannya. Sabab abah upami alam teu dijaga ku urang mah jabahnya. Tah eta leres pisan janten ieu mah ditatana teh lain kuleungeun urang tapi ku alam lamun urang nata ieu ku urang waduh nah ieu kedahna mah ku urang leres-leres dijagi gitu nya Kang nya Tah anu salajengna nyambung kana ayeuna kegiatan syuting video klip pop Sunda single judulna teh Curug Ceret. Nyuhunkeun pendapat atau pangemut abah ya kumaha ya kana munculna ya Kang Yudi sok kana kan kieu abdi teh asang impen gitu karagaragan bulan lah mun bulan teh mah asang impen abdi teh ngimpen-ngimpen acan gitu teras di tempatna ieu
pas jo oge judul laguna Curug Ceret pas Sunda deh mung janten kumaha nya sesah ngedalkeun anak gitu Kamari isin kuring survei heula. Pangkat kesepuhan ge Abah Asum mengelola di kali rekan-rekan. Kalau kita ngelola teh nya mogo di taros teh cacan kana jadi. Berarti name, Pak? Bisa. Cacan aya itu lagi Curug Ceret. Terus si wasa kamari teh Pak. Oh, Dandru eta benten penasehatna Jantan apa? Antawis nama pemi istilah barudak ayeuna mah kolaborasinya. Antawis objek nu ngelola objek wisata sareng seniman nya supados ieu lokasi teh tiasa kainformasikeun ka masyarakat anu langkung lega. Nah, kitu. Ta abdi oge panginten Pak ayeuna sajabiti lagu panginten abdi oge sami di channel abdi. Channel Rahmat Anung TV. Mudah-mudahan ieu panginten anu nonton engke tiasa pemian teu acan dan watos oge da pasti ai Basum pengelola Curug Ceret. Pengelola Curug Ceret Abah Asum. Rekan-rekan APRI Serang lah. Ulah hilapnya mangga sumping ka dieu. Anu salajengna Pak? Upami lebat ka dieu kan istilahna kan dia aya istilahna mah kan aya pengelola nya. Panginten otomatis aya nu kedah janten hiji pendapatan lagi istilahna kanggo pemeliharaan. Ya kayak gitulah cocokna. Sabaraha ta Pak? Janten ari di Curug mah awis mung 5.000 Allah tiketna per orang dijamin aman safety-na nyaman 5.000 saudara Abah murah meriah itu aya anu tadi pika hoyong mohon tak itu mung 5.000 wah 5.000 teh upami kana rokok mangan kilu batang tapi ieu mah ku 5.000 teh urang tiasa menikmati kaenahan alam ciptaan anu maha kawasa anu luar biasa. Cuacana anu hawa segar sejuk teh. Segar sejuk. Aduh, komo anu tadi mah nya dina syuting Kang Apo jeung Teh Fitri. Wah, eta bucin-bucinan. Tapi ka bucin-bucinan mata dugdeg anu ngamera. Mata jengkel. Pamirsa rupina panginten cekap ya. Insyaallah sanes waktu sim kuring nyanak rombongan ka dieu. Ngan panginten sanes bari umroh. Pada piknik. Sakitu pamirsa obrolan sim kuring sareng Ayudi oge pengelola objek wisata Curug Ceret Abah Asum APRI Basir ya Om Didin sareng Om Didin. Insyaallah sanes waktu urang tepang deui dina video-video salajengna diantos pokona mangga sarumping ka dieu. Urang menikmati keindahan alam Curug Ceret di Kecamatan Pangalengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sadayana satu acar ka Curug Ceret aya 2 curugnya di dieu teh. Aya curug kahiji. Nah, nu kadua nama itu di pengkernya di ditu. Anu aya saung. Tak upami anu Curug Ceret mah tuh nu itu nya. Tah pemirsa sadayana iya nu disebat Curug Ceret ya. Wah luar biasa. Tinggal cai nyurug luar biasa. Wow disebat Curug Ceret teh kumargi pemain nu ngalangkung ieu tangtor si cai curug teh janten ceret gitu nya. Matak disebat we Curug Ceret. Luar biasa mangga nu hoyong anu teu can uninga ka Curug Ceret diantos sumping we ka dinya. Ayeuna mah di Curug Ceret oge tos aya jambannya. Mobil nu aya kapayaga ka jamban di Curug Ceret tos aya lokasi jamban. Pemirsa ayeuna mah di Curug Ceret teh aya jembatan pohon. Jadi jembatan nu ngahubungkeun antawis jalan ageng ieu kana tangkal kai itu. Wah luar biasanya. Aduh raos ieu kanggo jalan-jalan atadapi hoyong ningal istilah mah kahandap kitu nya. Oke atanapi kok bade selfie di dieu raos pisan. Tinggal ayeuna mah aya saung di hanapeun jembatan. Oh. Raoseun soknya janten ti dieu jalan atuh ka hanap
Bilih bade tuang sakula wargi nya murak timel dihandap lokasina raoseun pisan. Bilih bade istirahat di dieu nya bade murak timel bade istilah mah ngopi santai. Nah terus aya saung di dieu raoseun aya mah tuh aya saung. Ieuh upami hujan di dieu tah lireh nya istirahat tos jalan-jalan teh. Tuh raoseun ya. Ya saung upami ieu mah saurna nuju proses finishing. Nya saung raoseun. Tuh jalana tuh. Nah ieu di dieu nya bilih engkeh bade murak timah bade tuang di dieu bade monok di dieu mangga.